Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastab dina Najwa Kaila ti kelas 10 IPS 3. Abdi di dieu bade nyaritakeun dongeng Sunda anu judulna Sangkuriang Kaberangan. Dina hiji waktu aya saurang raja anu keur ngaburu di leuweung. Dina moro manten manehna teu bisa nahan cikiih. Nepikeun manehna urit dina cangkang kalapa. Hiji waktu cai dina cangkang kalapa eta teh diinum ku awewe anu ngaranna Wayungyang. Sanggeus sababaraha bulan Wayungyang teh reuneuh. Dina kaayaan beuteng gede, Wayungyang teh ngarasakeun kanyeri kusabab pikeun ngalahirkeun eta orok. Teu lila borojol orok anu kacida geulisna. Orok eta tuluy diurus jeung diaranan Dayang Sumbi. Sanggeus Dayang Sumbi dewasa, manehna nanyakeun ngeunaan saha ramana teh. Tuluy Wayungyang ngajak manehna ka istana karajaan pikeun nunjukkeun yen nu boga karajaan ieu teh nyaeta ramana. Sanggeus kitu, raja teh ngaku yen Dayang Sumbi teh salaku putrina tuluy dididik jadi putri anu terampil. Tapi liwat waktosna Dayang Sumbi teh inget ka indungna anu aya di leuweung. Indungna teh cicing di leuweung. Akhirna Dayang Sumbi indit ka leuweung. Di tempat eta Dayang Sumbi teu manggihan indungna, tapi kusabab sababaraha alasan manehna milih cicing di leuweung eta. Di leuweung manehna cicing di saung rangon. Aktivitas sapopoena nyaeta ninun. Hiji poe taropong anu dipake pikeun nganyaman murag dina saung rangon. Kusabab kaayaan Dayang Sumbi lembah, anjeunna hoream mawa toropong eta. Tuluy anjeunna sadar yen saha bae anu rela merekeun eta toropong teh, lamun lalaki anjeunna bakal dijadikeun salaki, lamun nya awewe anjeunna bakal dijadikeun lanceuk. Teu kanyahoan ku Dayang Sumbi yen di handapeun teh aya anjing jalu anu ngaranna Tumang. Manehna ngadengikeun omongan Dayang Sumbi. Kukituna Tumang teh langsung naek tuluy merekeun eta toropong teh ka Dayang Sumbi. Kusabab Dayang Sumbi geus janji Tumang teh dijadikeun salaki ku Dayang Sumbi. Teu lila maranehna boga budak lalaki anu diaranan Sangkuriang. Sanggeus Sangkuriang dewasa, manehna tangkas jeung alus moro. Hiji waktu Dayang Sumbi atawa indungna nita Sangkuriang moro ati uncal. Sangkuriang indit pikeun moro ati uncal dibarengan ku si Tumang ka tempat anu jauh. Dina kaayaan kabingungan, Sangkuriang ninggali uncal ti arah wetan. Sangkuriang ngomong ka si Tumang, "Udag eta uncal teh." Tapi si Tumang teu daekeun nyokot. Nepikeun Sangkuriang ambek. Gara-gara ambek, Sangkuriang nancapkeun tumbang seukeut nepikeun ka si Tumang eta maot. Hiji waktu mana dibawa ku Sangkuriang dimasak jeung didahar ku indungna. Beres dahar, indungna nanyakeun keunaan si Tumang. Tuluy Sangkuriang jujur yen mana anu didahar ku indungna teh lain uncal, tapi anjing. Bakat ku ambek, Dayang Sumbi nakolkeun gayung kana sirah Sangkuriang, nepikeun kaluar getih. Lantaran kitu, Sangkuriang indit ti imah ti saprak miang putrana, Dayang Sumbi nyesel. Hiji waktu Dayang Sumbi papanggih jeung Jajaka nu kacida kasepna. Dayang Sumbi teh bogoh ka Jajaka eta, sabalikna Jajaka eta oge bogoh ka Dayang Sumbi. Hiji waktu Dayang Sumbi nyiaran eta Jajaka. Dayang Sumbi ninggali dina sirahna aya cacad. Tuluy Dayang Sumbi ngajelaskeun yen manehna teh nyaeta Sangkuriang atawa budakna. Ngadenge Dayang Sumbi ngomong, Jajaka teu percaya. Alasanna teu mungkin wujud nu jadi indung bisa leuwih ngora tibatan manehna. Jajaka eta tuluy ngayakinkeun Dayang Sumbi yen manehna teh lain Sangkuriang. Akhirna Dayang Sumbi mere sarat ka Jajaka pikeun nyieun hiji danau jeung kapal pesiar pikeun ngagungkeun bulan maduna. Tapi kudu beres kap nepi ka panon poe. Akhirna ku kawasaan anu dipiboga ku Sangkuriang, syarat-syarat eta teh tere rengse. Nyaho yen karya Sangkuriang bakal beres,
Dayang Sumbi frustasi. Akhirna Dayang Sumbi ngakalan. Meh waktuna leuwih panjang. Hayam jago jadi reang pating kongkorongok. Poe eta keneh Dayang Sumbi datang ka Sangkuriang. Tuluy ngomong, yen anjeunna geus gagal jadi salakina. Kusabab manehna ngarasa ditipu, Sangkuriang kacida ambekna. Parahu nu can rengsek, tuluy ditalapung nepikeun ka nangkup jadi Gunung Tangkuban Parahu.